lapar pisan ya teh. Aduh, udah, sahur jadi udangkeun ku pamajikan anjing. Aing kok di numpang batur ya teh. Sia kapanggih. Itu mana eta mah budak, terbudak ya. Mana budak-budak. Ih, tah. Mah sangu Oh, budak itu cai. ke dinding nya, budak ke panggon ini na, ya mah. Tuh. Lain mah lah. Oh, lain. Pemalik ya Ya orang. kade Ramadan mah. Kieu orang kudu puasa. Ayo, mangga deula. Ya, Jong. Enggak. Si Mamang aing nah dah di dia dah. Nyangan deui ah tempat aman pokokna mah ulah. Sampai ke batur katingali aing geus lapar teu kuat ya aing. Kok din aduh. Kodin dia. Aduh, lapar, terkuat bisa jadi sahur, penonton sedang mematikan. Kuat bener ini. Dia balik mana? Kayak ya Mang. Remeh, kayak kodinya mananya? Ya Allah, Mang dia pakai Budak ke budak. Budak di mana? Kenyangan budak ya teh. Aduh, di mana ya teh Mang? Aduh. Tade Ramadan puasa ye. Mamang orang teh anu jalma soleh Mang mun pisan ka urang. Mamang. Datang deui si Mamang ulun pisan aing aneh jeung apaleun wae aing datang tempat sepi aing punya ngandung tempat nu paling sepi aing hayang madang itu kurang ajar pisan si Mamang lah aing pokona mah dengan tempat sepi aing mah mananya euy itu marah bau kali itu. Mana budaknya eueuh? Oh, budak teh keur siangan dia di parapin lauk wae tuh tinggali. Tajeng terutang naon eta jeung daging. Mana budakna mana eueuh? Mana masuk cenah marap lauk sok. Tah, kieu marap tuh. Marap lauk tuh. Marap madu teh. Marap Mang ieu teh aduh. Nyawa punya. Mamang. Mana itu panggih, dilandung panggih. Aduh, mana malis sok cenah parapkeun deui sok. Nuhun Bang tah. Parapkeun deui cenah. Lauk nama euy. Akhirnya kalau kamu udah tuh. Ya cenah sok cenah tak bisa. Sok kabeh. Lauk nama euy. Akhirnya kalau kamu udah lauk nama tuh. Ya cenah sok cenah tak bisa. Sok kabeh sok. Nama tuh. Ya. Itu cai naon cuk cai minumnya. Tah, ini mah cai dampe keur ambe supaya tahu motor deh, Mang teh. Bener itu, Mang. Oh, cina kumaha eta nah di kieu teh berarti, Mang. ya. Tuh, itu tuh. Ini mah Ya udah itu jampe aja. Ya, pulang, benar.
Kapan buah di mana saat lu saya tuh. Aduh, aing bisa digodain, aduh, aing gara-gara si mamang, aduh, aing lapar banget, ampun, tidak mau tolong,